parah nih. Sal, mana kenaon? Kieu we keur cicing Mang Jack. Oh, keur moe kopi. Heeh Mang Jack, keur moe kopi. Oh, ek dijual mau asal. Nah yo kopi sahanya Lah, padahal itu lah kayak masalah ngangeureun si Mang Jack ieu Sal. Iya, mun ek dijual ku manggek, ek dibeli. Iya, ngidar ka kampung ieu teh urang keneangan kopi nah maneh juga aya di dieu. Oh, pan ieu meunang ngalaan ti lebak Mang Jack. Oh, paingan tadi nyampur ka imah. Oh, wah cek si Bardoyok teh. Oh, kan bapak urang harita ngalah kopi di tadi poekeun di dieu. Oh, Kopae lah hari-hari mah. ek dijual sabaraha? 200 lah. Wah, nu umum we jeung batur-batur ge 18. Lah, embung aing mah mun 200 mah kopae. Harusnya mun 18 mah dibeli. Ah, geus bae Mang Jack. Bae 18 ge bae. Ya, mun 18 mah ku manggek dibeli. Sok bae lah. Dijual rugi meureun ieu mah. Ah, ditaksir paling sabaraha kiloan teh uang kilo heula tuh. Tah ieu cekelan ku maneh duit tah 400 heula. Heeh. Ieu 400.000 cekelan, kurang ke di kilo. Sok. Aduh, aing mawa kilo euy. Aya kiloan eueuh. Aya kala urang bawa heulanya. Heeh, boro. Tunggu ah. Anjir pribatieun eta 18 ku aing dijual 2,5. Hah, boga 70 tidak sakilo. Beunghar aing bisa kawin deui wah. Gelasan si Isal mawa kilo teh. Ieu dia mah geus kopi hade atuh euy. Nah kopi urang nanti karungan pangkumaha. Kopi urang kumaha Mang Dayat? Maksudna naon? Kopi aing ceker di poe ieu teh. Naik di padong ku Bang Jack. Iya kopi, nu urang kita kopi teh. Anu bener. Yeuh, urang kan kaduitan bieu. Kasih Isal, si Isal keur nyokot kiloan, ya ek di kilo ayeuna. Buku si Isal mah tadi kayak ka dieu luntang lantung ek nginjam duit ka urang. Aki cenah nginjam duit. Wah edan si Isal. Hah? Iya mah. Aing ketipu ku budak leutik. Hah. Bejakeun ku aing ka si Mardoyok kira. Aing kumaha tuh? Ya kumaha urusanna tuh? Betul inget mah urusan Bang Jack jeung si Isal. Hah. Enggak satu. Paing susulan. Si Isal gelo budak leutik ka aing. Cek, motor mana aus keren oi. Lah atuh, R-King dilawan. Anjir, saya baca. Beli motor RK atuh cek aing minta marah masalah yang jajan. Cih, nasi minta duit ka aing. Adik lain, dulur lain. Minta duit mah ka bapak maneh. Anjir, sia Isal beli melek-melek pisan. Geus lah awas lah. Ayo kendit. Meni balaga pisan kena motor alus. Nak kunaon? Mogok euy. Yang kunaon ujuk-ujuk bae. Sabian di Selasa. Ada tuh. Nah sia kalah mogok ka aing. Guat bantuan nyurung ya. Nah, jit nah sia ajak aing lain, nur aing lain. Dorong sorangan juk nah ini tak aing. Aji sia naon nu dirasa. Tah matangna untuk melek-melek teuing di jalma mah. Aing teh berapa tamar bukpa rakyat tadi kota tadi bare. Atau membawa nur lain anjak lain. Tak lebok tadi bok makop makan tak dorong sekolah. Aji si Buri kalah ngabududus kitu. Orang kacai heula ah teuneun heula yeuh. Aduh, aya euy keur ngaliwat. Tuluy ieu mah diliwat euy. Ih, nah ieu aya hayam euy Burik. Maneh nu hayam di dieu? Bang ieu urang hayamna menang meuli bieu. Nah atuh ditutuna dina kandang nu urang Burik. Atuh Bang nicip eta sakodo. Nipit pisana ge atuh ka ieu di bawah hayamna lah. Oh, bisi leupas kita dina kandang aing. Gua aing di bawah mah. Oh, atuh Bang lah di bawah kalenya. Jig, bawa. Anjir, teh ieu ayam sahanya euy. Tah, lumayan anggap we pamer wadoyok kieu teh. Aduh, aing dia duit can ewang nganterkeun mah tuh. Pang mencitkeun hayam. Hayam naon Faisal? Hayam? Mana hayamna? Alah, hayam nu koneng tadi. Hayam endog kumaha? Alah, sugan aing teh nu saku si Burik dibawa. Nah bisa dibawa gening. Pan aing teh sugan teh nyaho tuh dah sugan teh nu si Burik keuh. Eta pamerean tadi mantuan newakan. Nah kumaha kalah dibibikeun. Pan si Burik ceng teh ieu hayam saha nu sia Burik? Heueuh cenah nu aing bang cenah. Kumaha atuh? Ah, si Kehen si Burik Kehen ngogok aing. Susul. Njik tangan si Burik. Burik.
Wah, ayo bahagia koy. Jual aku aing ayam lah. Ah, Nah, mau hayam di mana bulik? pamere atuh bayi mah da urang mana soleh atuh. Ini balik kok apa? Masuk, ku aing di duitan 20.000 mah. Dibikin mah. Udah 20, Bah. Ku tukang ojek ditawar 25. Aku tukang ojek ditawar 25. Geus ku abah tuh salawe. Tah, lamun salawe gue, Bah. Ya ayamna ya. Saya salawe. Ah, boger kene abah euy daripada tukang ojek mah. Tukang ojek mah yang udah 25 tuh harus naik saya oge. Kok apa mah? Salawe ya naik. Oh, enggak tenunya, Bah. Ah, misami bulik. Bisa dengan saya. Wah, apa si Burik? Si bulik. Adi teh kadi itu tuh. Ih, aing mah. Kemananya? Ayam aing dicolong gerabah ku si Burik. Alah, ayam. Pak, hetapan ayamna. Alah, ayam iya sa. Duh, aing menang balik si bulik biar 50.000. Eta mah ayam urang, Bah. Beuh kadiekeun. Embuk ah. Keoraanan. Gantian heula 50.000. Nyanggeus atuh ai teu dibikeun maek yang polisi wae. Abah teh teh kasupna penadah, Bah. Nah. Geus dia bae atuh bae. Aduh, aing daripada jadi penadah. Ya Allah tuh. Ieu mah nu urang. Barang bieu menang beulit teh si Burik salawe. Oh 50. Dasar aki-aki. Tadina pan aing teh ngarahaya bati atuh sah. Tuh, muatan, eta motor mogok dia. Ada? Aduh, motor mogok, Bang Noy. Sam. Pangomeankeun. Sah, sah, sah. Laki mana mang dek pokoknya? Jauh. Di mana tadi teh kodengan embun. Aduh. Depan, Pak. Kenapa? Masa turun aing aya anjir sana mah. Ayo. Pusina boleh lima pae. Pusina, kapan pusina? Pae mah. Mah jauh. Ya, sok atuh ganti tah. Ya. Geus hideung gitu teh busina ge. Oh busina Bang Noy. Busina we diganti tah. Wes, Pak. Sok. Kera. Sok. Ah, ada lain, Pak. Ah, si bener eta bener Ada hirup kening. Sok ajaran sana bisa uang. Ayo geus diganti busi lagi uang we. Tadi di sekolah aya uang. Aya tadi mah. Senyekrum. Gede sunu mah kumaha ieu? Ih, nanaon anya euy. Gede sunu mah cing tabana bisa pegas. Ah, wis apa namanya? Hah? Nu edan. Oh, bensinan aku mah tuh. Lain nyengir, mikir.